Peledug ayah hasep bodas, terus ngumpul ngagulung bari mui, bebeg nyi Mariah ngarenjag. Masya Allah, eta naon? Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Incu aki sareng mitra anu tetep satia di mana wae ayana. Danget ieu aki bade neraskeun hanca dongeng carios Rusia Tanah Warisan bagian anu ka-18. Dina bagian ka-17 harita teh Udawa kadatangan 7 jawara bayaran anu ngancam bari jeung nyiksa ka Udawa. Kumaha nasib Udawa salajengna? Mangga nyangakeun dongengna. Udawa manibun selik dikitukeun teh. Leungeunna ngadegdeg kesang tiis ngadadak ngucur. Teu sangka bakal kitu kajadianana. Atuh teu wani ngomong kalah muringis bari ngadegdeg. Udawa, kunaon kalah ngajedog ha? Hayo ngomong. Kaharti atawa henteu kusia? Kaharti. Hayang modar atawa hayang hirup? Hayang hirup. Gubrag, Udawa digubragkeun deui. Carig jeug, cengkang, bru namru, napas ngahegak, panon buncelik, beungeut jadi sepak bakat kureuwas. Sedengkeun semah anu teu diondang teh ting bedega nulak cangkeng. Kabeh mureleng ka Udawa anu geus soak. Udawa, dengikeun ku sia. Sia ngan boga waktu saminggu deui pikeun mikir. Lamun geus leuwih ti saminggu, sia kudu geus eueuh ti imah ieu. Lamun aya keneh ulah kaduhung, ulah sambat kaniaya. Kaduana sawah, kebon, balong teu meunang dipolah. Lamun dipolah nyawa sia gantina. Anjeun teh saha naha pipilueun kana urusan kuring? Jempe, kehed. Kuring boga hak ngajaga jeung miara banda sorangan. Nah make dicarek. Naon sababna? Udawa nangtang deui terus nulak cangkeng nembongkeun wawanen. Tapi hiuk, jebet dicabokan sababaraha kali. Aduh, alayong, aduh. Karasa ku sia, Udawa? Yeuh, cuci mulutna. Kaprot nyabok leuwih tarik batan tadi. Udawa nepi ka teu soraan. Panon asa ngaburi nyai, gebru rubuh, terus namru diburuan, ngahegak bari ngararasakeun ka nyeri, angen seueul, tetenyoan asara nyai kararoneng. Ari anu nyabokna mere isyarat ka baturna pikeun indit. Bering ninggalkeun Udawa anu keur namru bari ngararasakeun ka nyeri. Bareng jeung inditna semah, torojo Nyi Mariah nyampeurkeun gero ka salakinna. Kang Udawa, Kang. Aduh, kunaon ieu teh atuh? Kunaon? Ya Allah Gusti, kuharianeun teu pupuguk bet aya anu nyiksa. Udawa digugulung ku pamajikanana. Ari Ahmad jeung Esti tingkot seak reuwaseun. Terus maruru ka indungna anu keur ngagugulung Udawa. Keur kitu, jol aya nu datang, horeng Pak RT anu ngaliwat ka dinya tas ti kebon. Aya naon Nyai? Aya naon? Bari lumpat nyampeurkeun. Pak RT, abdi tulungan. Ieu, Kang Udawa aya anu nyiksa. Tulungan, Pak. Masya Allah. Nah saha nu nyiksana ieu teh? Aya-aya wae atuh. Keun urang pindahkeun ka Lebet. Pak RT mangku Udawa dibawa ka tepas. Mariah mangku Esti bari nuyun Ahmad dibawa deui ka tepas. Ari Udawa ngagoler, marurung aduh-aduhan, beungeutna barengep semu biru. Aduh alayang, aduh. Udawa muringis mata kuatir. Nyai, nyuhunkeun beas jeung cikur. Urang baluran geura.
Mangga Pak RT. Bari jeung gugup nya Mariah teh init kapawon, terus kurah koreh kana wadah samara neangan cikur. Hadena manggih sasihung, terus nyuk bea sacangeum, sarta dibikeun ka Pak RT. Anu migawe namah Pak RT, pakpik pak sorangan, geus rengse, terus dibalurkeun kana pipi Udawa anu barareuh jeung geuneuk. Nya akhirna Udawa teh rada leler kanyerina, terus maksakeun hudang, muringis bari ngusapan pipina anu meunang ngabaluran. Pak RT diuk gigireunana pok nanya. Aya saha ieu teh Den? Nah dugi ka kieu. Aduh nyeri Pak RT. Alah yeung teu sangka. Nah geuning bet kieu jadina Pak RT. Duh, aya semah tujuhan tadi teh. Datang-datang terus nyarekan. Saha Den? Nya duka, teu aya anu wawuh hiji oge. Aduh, kumaha atunya? Loba anu aneh ieu teh. Nah, saha anu jahatna ieu teh atuh? Cik atuh laporkeun ka Pak Kuwu. Teu aya gunana Pak RT. Pak Kuwu oge taakeun, teu sanggupeun mayuna nu kieu mah. Muhun Pak RT. Ku sabana teh tos bebela satekah pola. Tapi nyang hareupan nu model kieu mah taeukeun. Kedah kumaha atuh abdi teh Pak RT. Cik abdi tulungan Pak. Aduh, ya komo emang nyai, mang mah teu aya kabisa. Kumaha atuh? Nah abdi teh bet kieu bae Pak RT. Pak RT ngahulang, manehna jadi bingung yang hareupan kieu mah. Ari sabab manehna oge sieuneun da puguh kungsi aya anu ngancam. Lamun aya ngalanto ka imah Udawa rek dipaehan cenah. Ari ayeuna aya di dinya atuh meninga gebeg Pak RT teh. Kunaon? Ngarincak Pak RT? Duh, nyai. Mang teh jadi inget kanu ngancam teh ieu. Lamun mang kumawani unggah ka dieu rek dipaehan cenah. Ampun teuing. Mang teh hayang kena hirup nyai. Permiosnya, permios. Teu nunggu jawaban leos Pak RT teh init, malah mah nepi ka lumpat bakat kusieun. Atuh Mariah jeung Udawa corolohok melong ka Pak RT anu beuki lila beuki jauh. Lila-lila Udawa nyarita deui. Nah asa kabina-bina teuing nya. Nah naon kahayangna eta jelema teh? Mana kieu-kieu teuing? Abdi mah keung Kang. Nah geuning urang teh bet kieu bae. Iraha bade aman sareng tentrem. Karek oge saminggu eueuhna naon, ayeuna geus datang deui anu ngancam. Saha maranehna teh nu saenyana Kang? Geuning ayeuna mah lobaan jeung garalak deui jelema teh. Akang oge teu nyaho Maria. Eueuh anu wawuh hiji oge. Pasti eta mah titahan jelema jahat anu ngewaeun ka urang. Upami tos kieu, kudu kumaha atuh urang teh Kang? Ya teuing atuh. Jep jempe deui ngaharulang bakatku bingung. Parat nepi ka burit teu aya anu datang deui. Udawa kapaksa narima kanyataan kitu bari jeung loba kapanasaran. Mariah geus mimiti bingbang deui pamadeganana. Teu betah cicing di imah. Tapi lamun ras inget kana amanat aki tunggu jeung janji kana dirina sok lempes deui ka sieuna teh. Akhirna reup peuting Udawa jeung anak pamajikanana caricing di jero imah, dicaangan ku lampu tempel. Kaayaan teh asa keung matak sieun, perbawa jelema-jelema anu ngaganggu wae kamaranehna. Di luar teu kadengena naon iwal ti recetna sora lalai jeung reangna sora jangkrik. Gaang patemalan jeung baturna mapaesan jemplingna peuting. Udawa nyarane dina kursi panjang. Di samping sarung bari ngararasakeun kanyeri dina pipina. Kang, kumaha upami urang ngungsi heula atuh? Urang wih heula we ka imah emak. Abdi mah sieun, loba wae anu ngancam, bisi ngadodoho, jaba melang ka barudak deui Kang. Sing sabar Maria, ulah getas harupateun.
Cek akang mah, eta teh ngan ukur nyingsieunan. Da moal ari nepi ka wani ngaroga hala mah, ke lanan. Ulah waka ngajak balik. Hari akang, moal wani ngaruga halaku maha. Eta buktina geuning tega nyiksa ka akang. Moal enya teka rasa. Nah lain ngaruga hala ari nu kitu. Jamak sakitu mah lah. Iya akang mah. Maria kuciwa naker. Sabab tetela udah teh gurat batu. Hese dibawa badamina. Padahal pibahayaeun teh geus jelas. Sarta lain ngan ukur banyol tapi nampe kabeh oge. Malah barang keur gunem catur kitu teh gebrug di para aya anu ngagubrag. Selangsang kaambe bau menyan. Atuh Maria maningat jenghok bulu pundukna muriding. Kaayaan peting beuki jempling. Di luar kadenge sora cihcir, patemalan jeung sora jangkrik. Harita teh Ahmad jeung Esti geus sarare tibra. Sedengkeun Udawa jeung Maria ting rarenyag lantaran aya anu ngagubrag di para tea disusul ku bau menyan. Malah teu cukup ku sakitu cikikik aya nu seuri sorana ngirung mata kukurayeun. Ngadenge kitu Maria maning ngadegdeg beungeutna sepat. Gancang diukna pindah ka deukeut salakina tina awahing ku sieun. Tapi Udawah mah kalah dengdek ngadedengekeun eta sora. Nah sora siluman atawa sora naon? Kang Udawa, siun. Eta saha anu seuri? Cicing Maria, ulah benang disingsieunan. Akang mah boga kayakinan ieu teh pagawean jelema jahat anu ngahaja ngahihileudan ka urang. Nyingsieunan ngarah urang teu betah di imah. Tah kulantaran kitu sing tenang. Da asana mah moal naon? Moal nanaon kumaha ari akang? Eta seurina mata kukurayeung. Kadenge deui sora anu seuri dibarengan ku sora anu tinggareblik di pipir imah. Udawa mah kalah curing hak, ras ingat ka jelema anu tujuhan tea sok sieun daratang deui ngadodoho manehna. Kang, aya anu tinggal leblik di pipir imah. Cicing, dengekeun lanan. Siun, Kang. Tenang heula, tenang. Nenyo salakina tetep tenang. Lila-lila mah Nyi Maria oge kabawa ludeng. Terus usaha satekah pola neger-neger maneh sangkan teu kasiksa ku rasa sieun. Malah Udawa mah hayang turun harita teh rek ngudag anu tinggareblik. Tapi ingat kana amanat aki tunggu yen ulah kaluar ti imah dina mangsana peuting. Bisi aya anu ngadodoho. Aya jelema hianat ieu mah Maria. Tenanglah. Da ukur nyingsieunan moal naon jika nama. Tapi eta aya suara angin, Kang. Moal enya jelema bisa ngadatangkeun angin. Jurik eta mah, Kang. Udawa dengdek manehna oge ngadedengekeun angin anu ngaguruh ti kajauhan. Keur kitu teh brug aya deui anu ngagebrug di kamar. Atuh Udawa mani curing hak korejat hudang. Panasaran akang mah rek ditempo lah ka kamar, nah aya naon? Ulah, Kang. Ulah kumaha, bisi aya bangsat. Cicing di dieu, tungguan budak. Maria eleh najan sieun oge kapaksa cicing, da melang ka barudak. Ari Udawa teu nolih kana kanyeri, manehna terus ngeteyep muru ka kamar tengah. Anu tadi kadenge aya sora nu ngagebrug. Barang geus tepi, tuluy muka lawang lalaunan, anabre teu aya nanaon. Heran. Nah naonnya aya wae kehed teh. Setan kitu. Gereunteus hate Udawa bari terus ngoloyong deui nempo ka kamar anu sejen. Ari Maria harita teh nungguan anakna anu geus sare tibra di kamar. Ngahep-hep bari babacaan sabisa-bisa. Tapi dasar kanu sieun aya we gogoda teh. Keur kitu ujug-ujug peledug aya haseup bodas anu moncor tina sela-sela bilik.
terus ngumpul ngagulung bari muih di pojok kamar. Gebeg Nyi Mariah ngarenjag panonna melong kana gulungan haseup. Masa Allah, eta naon? Ih, nah ujuk-ujuk aya haseup. Cek hate Nyi Mariah bari melong ka eta haseup, bulu punuk ting puriding, ting sariak asa panas tiris, getih sur-ser tepuguh rasa. Sabot ngicet, jeleg jadi makhluk aneh gulungan haseup teh. Huluna gundul mani herang, awakna buntet, beteung kawas buyung ari suku jeung leungeun parondok, cikikik seuri, sorana ngirung mata kukurayeun. Koceak, Mariah ngajerit, bari nungkupan beungeutna teu kuat nenyo makhluk aneh jiga kitu. Anu ujug-ujug aya di kamarna. Nya puguh Udawa teh meuni ngarenjag gajlang luncat muru ka kamar anu dicicingan ku Mariah. Aya naon Mariah? Aya naon? Itu Kang, itu aya jurig Kang. Bari nunjuk ka pojok kamar. Udawa ngareret ka dinya, breh ukur aya gulungan haseup bodas. Hah? Nah haseup naon ieu? Kurang ajar. Ngaganggu wae setan teh. Udawa ngadeuketan ka eta haseup. Tapi aneh, suruput haseup teh moncor deui kana liang bilik. Les teu nyesa saeutik-eutik acan. Teu kungsi lila geus aya deui anu cicirihilan di pipir imah, sorana mata keung, mata maruringkak bulu punuk. Udawa kakerot manehna mah keukeuh teu percaya kana jurig. Lain teu percaya kana ayana jurig. Ngan anu ngaganggu ka manehna asa lain jurig nyaan. Ieu mah ukur cocooan jelema jahat. Mariah, dagoan di dieu nya. Akang rek nempo kaburuan. Ulah Kang, ulah. Sing inget kana papatah aki tungu. Heueuh nya. Deuh, kaluman tuda. Eta aya anu cicirihilan. Seseurian wae ti tadi. Nah setan naon anu ngaganggu ka urang teh? Cicing we di dieu, bisi barudak kumaha onam. Udawa nurut, manehna melang ka anakna bisi aya anu ngaganggu. Gek diuk dina sisi ranjang, leungeun ngusapan sirah anakna, ari Mariah teger deui hatena. Malah mah sora anu seuri teh geus jempe ayeuna mah. Lila-lila jempling teu aya sorana naon. Balik deui kana kaayaan tadi. Jigana bae anu nyingsieunan teh boseneun, sabab anu boga imah teu rengrot-rengrot. Akhirna Udawa jeung Mariah bisa sare tibra nepi ka isu. Kocapkeun isukna. Udawa jeung Nyi Mariah sakumaha biasa harudang subuh keneh. Teu aya kajadian naon deui, aman kawasasari, malah mah kajadian anu kaalaman peuting tadi teh asa dina pangimpian. Isuk-isuk mah tenang teu aya nanaon. Tapi di hiji tempat anu pernahna di sisi walungan teh harita teh aya jelema ngariung 8 urang. Anu saurang namah nangtung bari nyarane kana tangkal kiara, sedengkeun anu 7 dariuk. Aya anu sila tutug, aya anu sila ipis, aya anu ngajogo nangkep tuur, pakeanana sing sarua hideung, kabeh sarua, malah mah ikatna oge sarua deui. Sora cai di walungan kadenge seah, manuk recet di sarada sawareh ting kaleper, silih udag jeung baturna. Pok anu nangtung ngomong, "Dira, sabda, dewek kamari geus meunang tegoran deui ti pingpinan euy. Maneh dianggap lambat digawe teh. Bageur teuing sarta teu aya kahayang. Tah kulantaran kitu, dewek miharep sangkan pagawean direngsekeun sagancangna. Si Udawa kudu nyingkah 2 poe deui. Kumaha? Sanggup? Nyingkah kumaha, Kang? Nah disiap beleguk teuing. Atuh kumaha we carana mah? Anu penting si Udawa nyingkah ti imahna. Aing mah teu hayang ngadenge deui. Kumaha wae carana pek bae kumaha si laing. Nya kaarti Kang.
Tapi jika nabae tereh soak si Udawa teh moalila deui oge gelo geura. Komo pamajikanana mah unggal peuting sok jejeritan sorangan. Tonga bohong sia dira. Nah dikira aing teu nyaho kitu. Nya kudu kumaha tuh kan? Lamun sia ahli kana ngusir jedema, pageto eta imah kudu geus kosong. Teu bisa nawar, ulah loba tatanya. Cuma ku aing ditamahan balad oge, ari teu hasil wae mah. Dira ngahulang manehna seunggah ari kudu beres pageto mah. Sabab geus kanyahoan Udawa teh jelema kuat pamadegan, kurat batu, hese mangaruhanana, tapi red kasabda barinanya. Kumaha sabda? Nya cukup kumaha, jalankeun we. Nah, riweuh-riweuh teuing. Ngan tangtu cara pamungkas anu kudu digunakeun teh paling elat isukan meureun. Ngan ayeuna mah ulah larangan bulan euy. Wah, sia mah kawas nu bisa ngitung wae. Nah make nyebut larangan bulan. Nanaon oge kudu make perhitungan dira. Sabab lamun init ninggang di apes matak cilaka deuleu. Sabda tenang naker. Da jeung nyana manehna mah rada bisa kana itung-itungan teh lamun init-initan tara sagawaya. Kang, kumaha lamun pageto? Sia dihukum ku pingpinan. Nyawa maneh bakal ngalayang. Duh, berat euy. Kumaha maneh euy? Dira nanya ka anak buahna anu anyar datang. Kabeh ngajawab sanggup. Sabab ari anak buahna mah kumaha ceuk pingpinan. Ya akhirna dira nyanggupan. Rek ngajalankeun tugas kalayan hade. Geus kitu mah leos ke gorda init. Kawas biasa, teu puguh ngaleosna teh teuing rekamana da can kanyahoan padumukanana. Kari dira jeung kanca-kancana ting haruleng bakat ku bingung. Sora cai seah keneh ngaguru. Mepende anu keur mikir. Sabda melong kana cai walungan. Pikiranana kumalayang kanu geus kaalaman lila-lila pok ngomong. Dira, ayeuna mah sadiakeun pakarang, bisi urang kudu tarung. Urang teu meunang balangah euy. Sabab si aki-aki peotea jiga-jiga aya di pihak si Udawa. Mangkaning gagah sakti euy. Sakti oge da aki-aki, tenang we atuh. Ya dikitu mah kajeun. Siap-siap we atuh. Hayu. Dira jeung anak buahna tatan-tatan pikeun ngajalankeun pancen. Sejak ngarengsekeun pagaweanana ku cara anu pamungkas. Omongan Ki Gorda teu bisa dilalaworakeun. Sabab mun geus ngomong kitu bakal kajadian. Dira jeung sabda nyahoeun. Pamingpin lain jalma jore-jore, jago, sakti, jeung loba elmuna deui. Beral tujuhanana miang ting jaligrah pikasieun. Barang lar ka jalan gede, amprok jeung kuwu sabana, reg kuwu sabana teh eureun, kaget nenyo aleutan jelema anu ampir sapantar. Kasilep ku pakean anu sarua, bedogna oge sarua deui. Reg nu tujuhan teh eureun, ting pedengkreng nulak cangkeng. Teu sieuneun ku kuwu sabana teh. Kala jiga anu ngahajakeun neangan gara-gara, sangkan kuwu sabana ngambek. Kisila, ieu teh rek kamarana, naha alut-alutan wayah kieu. Ngomong naon maneh teh kuwu, ceuk sabda bari muralang ka kuwu sabana. Kulama sakadar nanya. Nah rek kamarana, rek kahareup tas ti tukang. Ari maneh kuwu, nanaonan lempang wayah kieu. Lain sok ngarengkol keneh wayah kieu teh.
Hehehe. Kernaon make liar, geus we hees. Ngadenge omongan sabda anu kasar jeung garihal. Ku sabana teh manika kerot bakat ku ambek. Asa dihina ku pantar sabda, tapi geus kapikir lamun manehna barontak moal kuat ngayonan tujuhan mah atuh kapaksa ngelehan maneh nahan kasabaran. Geus ulah loba lelewa, ulah mare ka kebon. Sabar heula ku belegug, dewek rek mere hadiah. Bongan sia geus kumawani ngaluluguan teu bener ka urang dieu. Sawah si Udawa teh teu meunang dipolah deuleu. Kunaon ku sia digarap nah ada teu digarapku. Kuring, eta mah digarap ku nu bogana. Saha anu bogana? Den Udawa. Wah, aden 7 likur. Yeuh, buruhna. Hiuk, kaprot. Pipi ku sabana dicabokan sababaraha kali. Tepi ka ngabang kieung, bru namru sisi jalan. Aduh, ampun. Aduh, ampun. Ulah nyebut ampun sia kuwu, da moal aya nu ngadenge deuleu. Hese ngomong jeung sia mah kudu make peureup deuleu. Karasa urang sepak gerak. Ceuk nu sejen jekuk bobokong ku sabana ditajong. Terus baturna anu sejen oge bukbek milu nyiksa. Atuh ku sabana teh meuni gegerungan, awakna gugulingan. Tapi sabda jeung diramah nenyok ku sabana gugulingan bari humargung teh kalah atoh ting cakakak seuri leos arinit muru kalemur Banjar Turi. Sanggeus dira jeung anak buahna jauh, ku sabana teh maksakeun hudang. Diuk dina jukut bari ngusapan pipina anu karasa panas. Mani nyeri nyanyautan. Panonna melong kanu arinit bari hatena ngarasa was-was. Aduh, ieu meureun anu ngancam ka Den Udawa teh. Melang temen. Sok sieun Den Udawa dirogahala. Nah saha maranehna teh atuh? Rek kamarana ayeuna. Ceuk ku sabana bari melong kanu indit. Tapi teu lila geus mengkol kahalangan ku kakayon. Ku sabana teh teu kebat lumampahna, anu tadina rek ka kebon teh jadi teu tulus. Kalah gancang balik deui ka lemur make jalan motong hayang nepungan Udawa bisi kumaonam. Akhirna ku sabana teh nepi ka imah Udawa. Haruha hareho bakat ku cape. Gek diuk ditepas nyampak teh Udawa keur canuluk di dinya bangun anu pondok pangharpan. Red kaku sabana anu kakara datang. Udawa heran nenyosemah mani ngahegak kitu teh. Aya naon pakuwu haruha hareho kitu? Aduh aden, mang teh papanggih jeung nu garelo. Mani tujuhan, kamang teh ngancam, nyarekan. Malah mah nyabok ye, pipi mang mani baru. Tujuhan? Boa nu ka dieu teh nya. Pan abi oge disiksa teh kuno tujuhan teh. Tah ieu beungeut sarua barengep. Udawa ngusap pipina anu can cager, da puguh disiksa kuno tujuhan. Sumohon aden, matak oge kade sing waspada. Jiga-jiga rek aya karaman ye, sabab eta anu tujuhan teh ngomongna kasar tur garihal. Kak mang teh ngancam, magar ulah pipilueun kana urusan aden. Duh, beuki melang we mang teh aden. Tapi kumaha nulunganana atuh, mang oge teu bisa nanaon geus kieu mah. Teu sanggup. Tenang we pakuwu, keun ulah sieun. Ulah sieun kumaha ari aden. Geus kantenan jelema jarahat, galak deui. Nya kedah kumaha atuh, cik bantuan ngemutan. Naon anu bisa dipilampah ku abdi? Kubu sabana ngahulang. Manehna sorangan bingung puguh ge. Teuing kudu kumaha nyang hareupan anu tujuhan teh. Ari sabab di lemur manehna moal aya jalma anu sanggup nyang hareupanana. Lamun maksakeun ngayakeun tindakan
kumawani ngalawan bakal nambahan kacilakaan. Malah teu mustahil lamun loba korban jiwa anu teu tuah teu dosa. Pakowo, sanya nambah abdi oge keur mikir ieu teh. Ti tadi ngahulang bae di dieu bingung ku pilampaheun. Jaba peuting tadi geus aya deui anu araneh. Aya jelema nyingsieunnan ngaganggu wae kana katangtreman kulawarga abdi. Tah ayeuna aya deui bejag kitu. Duh, beuki bingung we abdi teh Pakuwu. Kudu kumaha atuhnya? Dari kudu incah ti dieu mah keheula. Ceuk udawa manehna ngebrehkeun kasusahna. Kubu sabana ngan ukur ngarahuh. Teu bisa mere bong bolongan. Pun bojo mah kalah ngajak pindah deui Pakuwu. Atuh, kumaha atuh Den? Damang oge teu tiasa nulungan ieu teh. Ngan ari kedah ngalih deui mah. Ieu bumi bade kusaha atuh. Lebar temen upami ku batur teh. Pikiran abdi oge kitu Pakuwu. Tapi kumaha atuh kaayanana kawas kieu ye? Ya duka atuh Aden. Ujang Nyai sareng mitra sadaya, rupina dongeng dinten ieu urang cekapkeun sakitu heula nya. Kumaha perjuangan Udawa salajengna antos terasna dina carios Rusiah Tanah Warisan bagian anu ka-18. Sakitu anu kapihatur permios cag.